tawis kasanggakeun. Beber layar. Tur kang tinutur mangun catur buka ingkang kacin darita ngawiyosaken yen beber layar tarik jangkar para maju ke tengah lautan gampang dina sakarana kahirupan nanging ulah roboh ulah rapuh ulah ripuh anguran mah cing ripah repeh tur rapi.
Salajengna siswa oge siswi kelas 12 SMK Seni Budaya diaturanan kanggo majeng kaluhur panggung. Salajengna pengumuman siswa pinunjul. Kalawan siswa pinunjul dicangking ku kursana dicangking ku kersana Gilang Pradita Putra. Sumangga dihaturanan kanggo Ibu Ketua Yayasan disarengan ku pupuhu SMK Seni Budaya kanggo maparinan tawis katineng ka siswa pinunjul. Biasa naik. Terus mundur. Salajengna diaturanan kanggo dikongkoyangan ku medali. Salajengna ngongkoyangkeun medali mangrupi simbol yen siswa-siswi kelas 12 SMK Seni Budaya parantos rengse nyupri ilmu di sakola. Ajril Parel Rabani. Faisal Mumtaz Saukani. Rizpa Ayaja. Wanda Widya.
Sani Nopiani. Hafid Raufur Rahim. Salajengna tengirangan kehormatan sumangga kanggo ka ibu ketua yayasan kali pupuh sakola aya dipalih kanggo di potret. Atas salajengna dihaturanan kanggo ka wawakil ti sepuh murang kali kanggo ngiring ka panggung kanggo dipoto. Cekap wawakil na wae nya bilih aya nu ka dieu nangalit 2 mobil wayahna hiji we nu dipoto mah. Disarengan ku Dewan Penguji oge dihaturanan kanggo ngiring di potret. Mangga ieu ka juru potret supados dipetakeun kumaha supados lebat.
Sareng sena dipoto dihaturanan kanggo ka para pengajar kanggo ngabaris dihanap oge di sarangan ku staf tata usaha baris dilaksanakeun musopahah. Sekali deui diaturanan kanggo staf pengajar oge staf tata usaha diaturanan kanggo ngabaris margi bari dilaksanakeun musopahah. Oge engke sareng sena acara pokok baris diayakeun deui foto. Jantan dia mah cekap foto inti, engke sepuhnan tu acan ka foto tiasa sabadana acara dipungkas. Sumangga tiasa dikawitan ku siswa-siswi heula kanggo nepangan ka guruna oge staf tata usaha sareng sadaya anu sami hadir engke diteraskeun ku sepuhna sadaya anu hadir mangga tiasa ngiring musopahah. Oge sabadana acara inti engke aya tiasa dipoto deui. Ieu mah cekap kanggo foto inti hungkul. Sumangga kanggo salajengna tiasa diteraskeun ku sepuh murid kanggo ngiring musopahah.
Semangat kanggo ka ibu oge bapak pengajar kanggo nyalikan deui tempat anu parantos disayogikeun. Sarengsena ieu acara tiasa dipoto deui. Sabadana ditutupna ieu acara tiasa dipoto deui. Nu teu acan kapoto pendukung sareng sepuhna oge sareng para tamu ulemananya. Urang nuhunkeun heula kasadayana anu parantos karasa suping ka para seniman seniwati. tah kitu. Mohon. Ayeuna mah caang katinggal da tadi mah poek. Tadi mah poe. Disangka teh tunggul rentua. Padahal mah aya. Aya itu. Itu Nyakseni hatur aya nuhun pisan nyakseni. bae sakali deui anu parantos nyakseni di awal dugi ka akhir katanya Mohon. para seniman seniwati nonoman para pini sepuh oge tah kitu. Oge hapuntenna bilih kirang tata titina. laras pisan. Wirehna sim kuring mah masih diajarnya, Laras. masih dialajar. Mohon. Gitu. Tak kitu. Kitu Ieu mah mah. masih kene koreh-koreh cok. Koreh-koreh cok koreh. Ayeuna pangitan urang pungkas we nya. Mohon. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, alhamdulillah runtutan acara dikawit dugi ka akhir para tos rengse kalayan aya dina kalancaran. Sim kuring pun Firman Hidayat, Pun Muhammad Lutfi Madudin. Sim kuring pun Ade Triana Nurjaya. amit mundur amit mungkur, hapunten tina sanes kanten kalepatan dina ngajajab ieu acara. Tutus langkung kepang halang, bobo sapanon carang sapapan. Tutuk rampung tuntas paragat acara di papas pungkas. Tah, Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. urang teuneun dihandeuleum sieum geusan sampeureun, tunagihan juang siang geusan alangan. Mohon. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Cak rampes.